Sebenernya hati kieu, mudah-mudahan tak yang nanaon. Ya, amun saibaratna kaindung aing jadi bapak tadi aing daek tuh. Embung jadi bapak teh dinya mah seru aja. Waduh, Sarua aing embung jadi anak tereja lu dah. emang konan sih bos ini embung. Eta kieu ya Lud. Saumpamana nya aing teh minta duit ka sia teh yo. Pak, ta duit. Tah, cek sia teh. Duit aing ge duit nang minta di indung dia. Pak. Kumaha parah ya. Parah sih bos, nya orang gak embung atuh bos. Keteh kieu ya. Kieu kumaha? Sok coba caritakeun we genre. Keteh kieu bos ya. Tuh pak, ayam mangsa cegat buru-buru. Nah, cek bosnya gitu keteh. Terus kumaha deui tah? Cek orang ya, embung jang. Terus. Ya kayak cek bos teh. Bapak rek ke Bangkang ka Ujang. Pan bapak bawahan Ujang. Sarwa burung nah eureun nah. Bicara kadut. Bener. Assalamualaikum. Mang. Be. Mana nya umat ya? Udah. Kemana Mar? Pasar pikir ya. Nya udah. Kemana nya? Mang. Be. Ati. Sugan itu Kang Mar. Heula, poin tinggal ka tukang. Ojek. Ngomongkeun naon maneh? Ngomongkeun mamah ya? Mama, tengah rumpun. Naon nya lu nya? Nya. Pas mama wae sing garenyam, ngagosip wae. Henteu bu, dedengean meureun Pak Haji mah. Nih, antar mama neang si Saro. Emang si Saro ka mana, mah? Citah neang sampel ku mama. Tapi asa tegareuna hate kieu. Sore mah ah. Tarundo, aing sare. Ih, maneh mah di citah teh sok hararese. Ya enggak, sareng abdi we atuh Bu Haji. Daek kitu maneh Lun. Baik, asal di kuliah we. Oh, tenang wae atuh Lun. Percaya meureun ka ibu. Oh, percaya ka ibu mah pir aku. Maneh apal teh imana Lun? Imah saha Bu Haji? Imahna Bumina. Bu Haji jelema lagi teu apal. Hayulah, kayak orang tanyakeun ka batur. Atuh lah Bu. Obat. Aing kota dianggap. Garila aing buka bawa tarik kerjaan ngap atur kan. Aing mau lorang. Kadenya sok ngegel. Aku teparan terus teuing aya ke baturan. Jadi bararing nya si Amar babaturan, jadi dan babaturan udah. Tapi menurut pandangan aing mah si Deden salah. Si gentle pisan. Bayakan pagar makan tanaman wae. Aing diri daek wae lihan lah. Sahina kieu teh hirup aing lah. Di lain Aduh. Ya rasa saret dah. Nah. Warna jelema deh lah. Tapi ieu. Ambil lah. Duh. Papana pisan nu keluar teh. Mar.
Tanya. Eh. Duh, kemana di si Amar teh? Mar. Ye. Hanya tinggal jodoh gua itu. Derek malingnya. Lain pak, lain naik maling lain. Sasi jelema teh. Dia kenana tuh. Gening sih aku nyuk. Hah? Derek Pak. mah idenya. Ampun pak. Mana baturan Pak. seorangnya? Urang bajang si Ya. si Sia we heula aku aing lah. Dibeakeun. Ampun pak. Urang bajang si A. Sia ya, hah? Hah? Takon ya. Dibang lagi utang di penyembuh pur ge sia ngeres ya. Kasakeun ya. Ampun pak. Mana amang ibinya? Strategi deh. Oh, ngarep. Kamera mah kitu. Jangan ampunan. Oh, buat si Endot. Amana baturan seorang teh, hah? Aduh. Abis bajang si Amar. Oh, mana Mar? Oh, kebeneran. Bantuannya kan tenggelan ya, keduaan. Bantuannya. Geus mang. Itu si Bendot, baturan urang. Aja yang ulin ka dieu. Oh, mana? Mana jeung tuang-tuang deui terus ya. Hajar enak ya. Ngomong atuh jeung si Amar gitu. Tadi gerek ngomongnya si Amar. Ini salah pisan, dihantam deui. Oh, sia, tebang sakali ulah sok diluwihan wae. Sakali di mana? Kot merekpek oge. Hah? Sok sia orang tambahan deui ya. Pak. Geus atuh geus. Ngirakeun ku tetangga. Wah, bungan sorangan lagi kuat polotot. Atur ngomong teboga teh. Ini kekeh we maksa. Geus sampura we mang. Si Bendot mah tadina rek ante tukang tumblek doang. Da tukang tumbleknya teh nyaho nih mah amang. Tah, gitu pak. Yang teh sia kieu centengna tuang tumblak deui. Lain pak. Naik nganter tukang tumblak saten. Hayang abrok yang neng tati. Sekalian. Amang. Mana Ipi, si Tati, si Dadang? Ya tuh Mar, sama karek udang, masih ada udah salah ada. Aduh. Oh jang, ampura we tuh lah. Tuan derek nagi bari reseh deui. Bicara dulu atuh, cingna. Amang, herat. Roh, orang istirahat heula tuh nya, jika ketinggalan mah juga capek. Wios teras we sareng teu kunaon da. Asa kudu tega mah orang istirahat heula we tuh nya. Nyantos kumaha we. Tapamun teh juga nu teu lesu. Tos Amar mah tong demutan wae. Meni asa putu percaya Amar ku kalakuana. Nah, basa tuh ayeuna mah tong berpikir we negatif wae. Ayeuna mah geus enjoykeun heula. Nya saroge teu percaya ari acan katinggal punya lira mah. Tah kitu atuh ayeuna tos heula nya anu kemelarian beuteun. Nya teu peda ngarepotkeun. Wios teu ngarepot jeung teu. Bakal sukses ya proyek. Hampura Mar, aing negosiasi dengan secara kotor. Mun kitu mah dah rese. Kumaha carana nya hayang nembak si Saro? Nah, itu kembang tuh memejena halus. Kumaha we jalan mah. Pasti meleleh mah hatena ya. Oke gaya klasik mah. Saro, I'm coming. Ini asa teuingeun mun nya Amar kitu kalakuana. Abong keneh ngaranna manusa sok loba jalir janji. Halamun wae. Ngareurewas wae. Kami nya nungguana. Ieu di leuit heula berada segeran. Nya turun Sami roh. Tos ayeuna mah di leuit bisi geus manten. desa nes kopi atuh tos tiis tadi nage. Nya nya. Pasin jeung Saro tong cemberut wae. Tah kitu atuh pengen ngaleun ge waas. Bisa wae. Bisa teras deui teu Inilah tuh sekedap. Ya piomongkeun ka Saro. Aya pi omongan naon Gimana ya kamu?
kumbang menisai kieu. Roh, bener nama atuh teh saya perasaan ya Saro. Sampai pernah kapungkur, atuh teh alap yuk. Soalnya anan ieu teh. Serius? Kumanya Saro acan tiasa masihan jawaban. Ya sawios. Jawaban mah ira-ira gen. Wah diantosan. Sampai kengkalan ini juga nungguan. Saroge butuh penjelasan dia Amar. Teh Saroge tak acan aya bukti anu kuat. Saya tuh ikut pemandangan Saro mah ngiring jingan. Nah tuh anu mah orang lanjut deui. Teh puntennya. Nya sawios roh.